Pokoknya ulah henteu buka puasa kudu geus aya tak kena padang. Ngomong wae dibelikeun. Aing pagi nasi padang aing kadeuting paeh aing mah pokoknya mah aya nasi padang buka puasa. Gampang. Keur kawin kudu kaduda wae. Oh gampang ke kok aing beres sawah sapetan. Bisa bareng kawin ya. Heueuh. Jadi kalau terpikir bakal yang geningan cu santai kamari hayang nasi rames ayeuna hayang nasi padang bukannya ayo mama kasih teh internet modal teh loba banget ka hayang mending mun di dahar mah eta tadi kanyotanku rasana doang langsung dilepehkeun deui ku aki teh tah sabaya neng coba ya aki pangmasakeun nasi padang neng Nasi gogoroan wae. ini asaan teh meni asa hayang nasi padang Naon? pangmelikeun nasi padang coba aki ya aki hayang nasi padang bangun teh ngeunah bulan puasa gitu buka puasa dan nasi padang engke keur buka pajak aki oge Apa itu geus masak itu loba? pokoknya aki mampu hayang nasi padang wae neng Gatuh duitna. emang kudu make duit kalau nasi padang Pokoknya heuh teh kudu dibeli sanggup padang teh. langsungan aya kana duitna aing tuh main kamari dibikeun ka pahlawan ku aki Sogolah rupa teh aki berhenti. aki mah resep bere duit ka pahlawan aki mah bere duit doang resep oge nyabakna mah teu resep aki Resep saeutik meureun. ye saya mah sok tara percaya ka aki tah aing kudu meunang ke saminggueun tah Naon ieu 2000 moal mahi atuh sanggup padang 2000 di mana-mana ge sanggup padang mah 10.000. ari kitu nasi padang sabaraha duit 10.000 nu paket. Oh, 10.000. Eta mah 2000 perak meuli uyah hungkul. aya ke Bakal hayang lu bogot pisan aki teh. tong kitu neng besi isuk pake to aki pae ke hanjakang neng pokoknya wayana pangwalikeun nasi padang ya neng tah ieu mah kira neng keuning rek sarua jeung beungeut aki ka padang geundan Geus anu aya wae ah. Tah ieu mah ieu. apa mata aki dan juga serabun gitu nya Kita budaknya rek gogoroan ka budaknya. pokoknya kita sawa yang penting mah aing mah aya nasi padang men teh buka aing mun nasi padang buka aing mah buka aing moal mereka modal sugan aing mah buka hayang aki teh sebeleun. Yang ka mana sih si Dulah teh? Dulah. Ya kali tak gede keluar tong PS wae bulan puasa teh. Di indung rek kita rek naon? oh semak digandeng Ka dieu heula sakeudeut ka dieu kau molor aing teh Ieu eta ke aki hayang buka puasa jeung nasi padang. Ieu pangmeulikeun wayahna tah. Pangmeulikeun ka hareup nasi padang. Anu ujang mah dipameulikeun. oke kapan yang banyak ke aya di aki ku aki di kan Jeung naon dahara jeung naon wae aing mah teu rujit nu penting mah nasi padang we aing mah Oh, jeung nasi padang. Padang ya. Padang. Bener ka Padang? Bener. pokoknya ulah henteu buka puasa kudu geus aya tak kena padang Ngomong wae dibelikeun. aing pagi nasi padang aing kadeuting paeh aing mah pokoknya mah aya nasi padang buka puasa gampang Keur kawin kudu kaduda wae. oh gampang ke kok aing beres sawah sapetan Bisa bareng kawin ya. aing nu perang Yo, leona teh nu geus ada. ya eta mah geus dubuk eta mah icu-icuan aki kena gampang abdi teh atuh mah kasasahan Geus aya buraha ieu. hayang model kumaha sih ya hayang pelaminan 12 meter lah kaluhur ge aya di asta mah Sugan kana. Ya, geus tahu lah. Wayahna jangan. Jadi kayak itu di padang tungguan ya cicingnya. tong lila teuing nungguan nanya aing geus kuat ieu negeus deui beung sosongeteun aing hayang nasi padang Itu arek kajero heula nya arek neruskeun ku kumbang tadi nya. gitu sia Cicing. Tong acaprak wae gandeng cicing. nah ada ke sugut-sugut aing biar Cicing lem. Ya kita begini ngomong. tiba hayang meun nasi padang kok aing mun hayang meuli mobil mun garoblok boga anak-anak teh
wae buka aki-aki teh. Ampun dah. Tong sare wae bedu magrib ieu teh. Hah? Tong sare wae aki-aki teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bika amantu wa ala rizqika absatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tah kitu bacaan. Gening ayat saya helang doang sia. Ieu meula ieu ngabatalan. Ayeuna si Padang ka mana ieu? Tah budak ka mananya ditameula. Can datang emang eta si Aing Dulak. pokona mah moal buka puasa. Emang si Dulak can datang di tadi. Tanya leuh aing tadi ka jubruk wae di dieu ge can aya ningali irungna acan. Eta budak anjang juga nama dah. Coba telepon gara balik gitu dah. Saiki ya indungna teh anakna kara roblok kabeh oge. Urang telepon tah si Dulak teh. Udah kena telepon di mana kene gitu ya. Ieu eukeur tong ngomong wae ke heula. Kata tadi aing tungguan baru kisah mantan gitu aing. Sok urang oge dah. Teu diangkat-angkat ieu budak teh ka mana nya? Suka ada luhur sekali tuh nelponna ame diangkat. Sarua wae rek luhur rek di dieu oge sarua wae. Suka ganti HP na ame buru-buru diangkat. Gebotkeun ieu gebotkeun. Aduh, lagi. Nilai aing nungguan beus teh euy. Yang marah ieu. Aduh. Susah ada taki-aki malah mere warisan ieu mah ya. Saha ada nelpon teh. Lagi gede kuat ya. Kela ieu kela diangkat ya kela tah. Halo? Naon, Mak? Halo? Halo naon? Ari maneh di mana Dulak? Geus bedug magrib kieu sia ditamu di nasi Padang teh can datang geuninganan. Meulina ka mana sih? Iya, Mak, kan nungguan kapal rek nyebrang. Kapan rek meuli nasi Padang? Orang gede merak ya. Hah? Mana keur di Merak? Apaan titah meuli nasi Padang? Aing mah lain titah ka Padang meuli sanguna geura. Tugas-tugas teh naon? Nasi Padang mengajar di dia oge teu kudu mangkat ka pabrikna ka ditu teu kudu mangkat ka tempatna ka Padang. Si Dulak masih ada burung geura. Di mana ternyata budak? Di Merak cenah ge. Aing cakalat pandai di budak anjing lila. DJ Febri Remix.